goblok sih men. Karena kemarin sudah segitu belum ngajak ribut. Besok kan yang ngenahan nonton Persib ah. Nah, oh antena nah itunya. Nah, Sim. Oi, naon ceu? Iya TV tunggu wae nyawa cetek nonton gosip. Antena nah juga nama. Aku suka yang kayak sekarang yang ceu teh. TV ieu mah geus kabentar gulungna geus sabaraha kali atuh da ceu. Ah, Sepupu antena nah. antena kudu dijual TV teh mah di kilo. Aya lalaki teh guna pisan. Mau ngalawi ge. Sah, cek ngalawi. Sare deui tos. Akemed balik ke mana? Nuan si Hansip mau buku ka imah. Oh, tinggalin bukuna. Ai Maidoy ka mana? Iya, ek ngalawi jeung antena, ieu aya lalaki ge di imah da gunana si bos imah. Oh, awina di mana? Itu di kebon ke bantuannya. Oh nya tuh, enggak tuh nyusul tuh. Oh, nyanya nuhunnya. Aduh, Hansip, terus ke aing, Si Ete mah. terus ke aing. Ayo. Hansip, turunkan. Turunkan. Goblok sih, aduh. Mau gantian mah. Mak, gantian. Kelabu, aduh. Aduh, iluan apa ringsan bingung. Mantuan si emak atau si RT itu. Si RT heula ada, ieu mah bos urang. Teh. Lah, pingsan
Ini mah di akod. Aduh. Mak, mak, ampura mak. Nggak senabrak mak, ampura mak. Ampura nggak senabrak, Hah? ampura nggak senabrak. Non, Nggak senabrak, ampura. non, mana yang nitah mulai martabak? Nah, jadi kena martabak mak, ampura pace nggak senabrak. Ay, si Pace kalau nitah mulai martabak. Segan liur mana? Nah, si mah jadi torek kieu. Mak, bobotnya torek. Ah! Kunaon si Pace juga nu liur? Teh. Duh, bingung kumahanya iya ngudang keunana. Kebenaran mulai sih teh. Sip, aman si Pace. Siap RT. Ampuh, oh genya hitut aing, aduh. Ayo, euy. Kunaon si Pace teh siga nu urusuhan kitu. Samperkeun sugan we aya pidikeun. Eta teh ngaruas wae anger. Kunaon ce manis siga nu diudag jurig kitu. Teh panjang mun caritakeun mah. Naon ujug-ujug mere duit kieu. Kan teh Nur mah nanya, kunaon manis urusuhan kitu siga nu diudag jurig. Heeh, bieu tos nabrak si emak jeung si RT teh. Nah atuh kalah kaburin bawa ke puskesmas. Oh, parah mah henteu, ngan pada si emak jadi torek. Si RT pingsan. Parah atuh kitu mah ce, jaba si manepikeun ka torek kitu mah urusan jeung si Kosim eta mah. Kumaha atuh teh? Kade teh ulah dibijakeun ku si Kosim nya. Duh, aing ah, coba si Kosim galak. Siap lah. Cek, buka duit 50.000. Anger pan beuh geus dibere nya nginyeum deui. Kan eta mah atuh biaya tutup mulut meureun. Yo. Aduh, ali bijakeun panggil si Kosim nya. Oh, tenang tuh mal. Baca gini tuh lah. Aju. Moloho si Pace beunang we katipu. Nyamere nginjem, nyamere deui. Lumayan, jangan depo, main slot aing mah. Tapi da aing mah main slot teh eleh wae. Cobaan rek masang nomor aya mah nu anyar sugan meunang. Sugan menang. Mak. Hari emak di geroan. Aya naon Nur? Aya teh isuk keneh ngegas gitu juga nu ngajak ribut. Saha nu ngajak ribut, Mak? Emak ngagero di geroan teh teu ngadenge. Jeung saha nu ngajak ribut? Naon? Maneh nyangka mah hitut. Canggih wae ngomong teh. Jara rau atuh, Mak. Dina ribut kana hitut. Teu nyambung jauhna. Ai maneh ieu nyangka mah hitut. Eta nyangka mah mau waluh. Naon atuh isuk keneh geus ngajak ribut maneh teh? Tah eta mah maksudna teh ribut, emak isu keneh ribut, lain hitut. Jeung naon di mau walu jara rau. Emang aya buktina mau waluh. Tong sok mitna Nur. Udet dah ngomong jeung torek mah mending nyingkah. Ayeuna nuduh mau korek deui sia geus ya. Jauh,
Nur saban pangi kan empo banget menilai itu juga baju can di istri ha. Cik atuh mang ulah papangit teh tong hayu ngaledekan. Kamari dijiwir si anak ucing. Ayeuna kitu. Ih, Atuh naon mana teh? Masalah naon deui? Masalah jeung emok apa masalah jeung naon? lain jeung emok mang puguh rudet kasih emak eta ngomong aing teu nyambung-nyambungna. Wah gara-gara ku si Pace nya mang katabrak tadi. Jadi teu normal sih emang. Naon? Si Ucil ketabrak si Paci? Hek naon anu teu normal lah, Nur? Lah pokona mang teu normal. Maknya si Rajeng suku misah. Pokona mah jeung amang teh ang kaditu si Euje karunya aing mah. Suku jeung sirana misah. Kali tuh. Amang ek yang lain ini. Kos. Naon deui maneh teh? Dimbit lah 50.000 biasa. Siat apa kena waktu? Baru kira udah kieu ge. Ya baru rusuh. Heulah minjem atuh deh ka dieu. Dang si bejaan atuh. Tah. Poho ka dideleh can ini mah. Tumben si emang nereung. Aing. Sugan teh 50.000, pantes mere 5.000 tek teh. Sah lumayan aing mah jeung meuli odol. Gorengan. Pak, gorengan Mbak. Cik, meni ngagetin. Hampura Wak, itu lagi dikejar-kejar Kosim, RT, Hansip. Soalnya kayak artis wae. Banyak yang nyari. Iya, Mbak. Pada minta foto, kok masih Kosim mau ngapoe, minta dipoto. Mbak, sekalian mau minta dipoto tuh? Alah, misalnya HP aku rusak, emangnya situ mau tanggung jawab. Gimana kalau kebakar? Segitunya, jeleknya muka Pace, Mbak. Ayah, wah, si Mbak, Mbak. Berapa gorengannya, Mbak, harganya? Makan 4 jadi 4.000. Oh. Ini, Mbak. Apa jang, Mbak, bungkus namanya? Ya uang pas gini kok dibilang kembaliannya ambil aja. Kok ada-ada aja deh. Tah kebenaran ETN Emang aya naon ning geus lunas utang teh Nur mah. Mican aya utang si ente kumaha. Nah, hutang si eta cik kami dia. Nah, hutang si Kemet lagi nakal teh Nur. Nyapan anu sok dipalak teh mah hugi teh Nur teh menang nginjem si Emo. Lu bener eta teh Mo? Bener atuh teh kan sameme nginjem teh ditanya heula jang naon-naonna. Ngomongna teh jang mah hugi teh Nur. Dibere ku Emo. Bere weda eta mah tugas Emo. Yang satu kalau misalkan aya si Kemet na ulang tadi. Lain pang nagihkeun. Bayarna kuduaan. Si Kemet ongko, ku teh Nur ongko. Nah, jadi ketempuhan kieu urang. Apa menang nginjem ti Emok mamalu tarima duitna ku urang. Dan satu ya, angsuran 50.000. Nya atuh kalem. Heula. Ada tuliskeun ieu. Ye. Pas itu ai mayar ke kemares. Ai bagian ditagih ke ton nyumput wae ka imah tatangga. Heeh nyumput hotel da nyekel duitna lamun nyekel maning dibayar ieu Bu. Yang satu teh nya. Nya Jug. Jug. Apa kitu mah menangi jeung ku anu ditarima duitna oge sih kene. Awas mentangin teh. Jadi we 50.000 deui. Gorengan. Neng. Ya mah, Jualan naon, Neng? jualan gorengan mah. Gorengan ieu mah lain hui, Neng. Ayo mas apa yang bilang hui. Siapa yang nagih, Mak? Tak kunaon sendal sebelah. Ah, nu dagang seblak, Neng, teh dagang gorengan, ieu teh. Ai emak, siapa yang ngomong seblak? Ampun, nu dagang geus teu nyambung geulis-geulis deuh.
Tadi nyebut gorengan, sebelah enak salak. Ah, liur, liur. Kumaha pada anu Raden aneh. Yuk deui emak. Kemana ya siapa cete poe ayeuna mah teka ciri. Buat gitu kita. Nah, Hansip. Itu Athen Nur. Mana? Itu namanya teka ciri itu. Oh, bener ya bebek. Nur. Tapi si Gana eka dieu itu. Ah, baik. Ayo sampurkeun we. Ayo siap. Beneran kayak si R tadi dia. Bebek Nur. Baba bebe. Ya, nu rek nanya. Ai kamari duit anu sok dibikeun ka Nur teh di mana duitnya? Duit Pak RT teteh beb. Bohong. Duit PRT naon? Kamari si Emok ngomong nagih ka Nur, ngajar duit anu sok pake mahugi ka Nur teh duit si Emok. Maksud saya teteh duit Pak RT teteh beb. Lah bohong. Kamari kan nginjem ti emok teh di dieu nu mayarna. Nah, bukti si Hansip. Geus jujur lah ayeuna mah. Geus we atuh hampura beb. Anu make Bang Emok dibayaran ku RT. Bayaran naon? Tadi si Emok nagih ka Nur. Beunang dia 50.000. Ya hampura we ke we dibayaran ku RT. Engke mah lamun RT mah hobi ka Nur, mah beti tarima ari duitna menang ti bisa. Nya beb. Ayo sip. Haji atuh ngamuk teh Nur. Ayo sip ayo. Ayo. Alhamdulillah geuning jodona masang nomor teh. Bisa ngerasakeun duit. Teu cara main slot aing rungkad we jeung rungkad teu meunang wae. Ayeuna mah kahareupna rek main nomor we. Masang nomor we lah. Tapi asal hapar ieu beuteung teh nya. Tah geuning aya ikan bakar mangae. Anu pangeunahna Saksu Karaja ieu teh ikan bakar teh. Kudu dicoba ieu mah lah. Mumpung menang duit tapi di mana? Kagak nih didinya. Maep. Peser mang. Kenaon? Pesen ikan lah mang. Naon? Ngasak Nyasak naku mang manyatahna. Oh iya. Kontan ya teh. Nyatu kontan ya mang geus menang ieu, geus menang rezeki ya. Dina nomor. Hari itu makanan. Nah, tuh mang lah geus dibakarnya. Ya siap di antosan itu lah. Oh, siap. Ya. Di atasnya mang. Depan.
Si emang. Kenal mana dulu dia? Nya kacirinya kenal kan tuh. Gaya mana beli bakar ikan? Oh atuh emangna ulah. Bukan duit di mana yang belum beli bakar ikan di dia? Di mana woy mana yang apal? Wah, menang. Dari mana kayak mau? Ah, geus tara urang mah nginjem ka emok mah. Emang apa mana dia bakar ikan? Usaha? Apa lu? Usaha. Hah? Ih, usaha. Iya, teh bakar ikan itu bantuan aman. Anu pangenangna Sukaraja bakar ikan mangkain. Yang gak saya apa mah teu juga. Lanjut apa? Mayar mana sih? Lanjut lah. Ya mayar atuh. Panggunaan awe. Entar ini. Lah, wah dibere aing. Bongan tadi kayak minjem duit dari mere. Panas mere 5.000 perak, yang naon 5.000. Ah, lumayan dah nanti. Dia tuh nurang ke mana? Pulang di mana mah? Jangan si Pace, teman gue, dari tarik balik ke motor ya, kebetulan nama. Oh, yang bisa bantuan tuh ngangkat lauk ya, siap. Oh, siapa tuh? Tenang buat traktir ya. Kurang ada bager kan, secara amang. Nggak nginjem tara mere, kalau mereka wae. Terus lah. Terus aing ke dia lah, aing pula. Mana cenah si Mang Kosim teh ieu teh cenah rek hadi. Mang. Hadiah tuh. Bantuan yang ngabeakeun tahu. Da mah beak sakieu mah ku sorangan sok. Mut gaya mana euy, menang tina nomor teh kita ieu. Geus lah sok mang ieu. Ditraktir ku nu lain mah. Lah aing ngaku kerja lapar euy. Daripada capek-capek nengan si Pace mah. ieu. Si kedekeun piring Yang teh. ieu lah mah gede ya. Da awakna gede. Jalan ku aing nur. Sok. Sebuah geuningan ngeunah geuning bener bakar ikan Mang Aep teh. Sebuah Mang. Sebuah sebuah kieu mah amang mah ka dieu lah heueuh. Eh, Nuhun ya Nur. di SMP we sudah makan pulang. Di mapang mayarkeun sakalian ka dieu. Alhamdulillah, Maep. Alhamdulillah geuning wareg ieu teh. Ieu teh beneran. Ikan bakar Mang Aep teh pangeunaan alas Sukaraja. Yang satu mah itu temannya, nih celah. Apa temannya Mang? Ya. Yuk, assalamualaikum. Salah. Ai bayarna kumaha teh teh? Dasar. Goblok si Pace diketeang poe. Terus ieu cenah eta budak mah. Capek aing nenganna. Gorengan. Yuk. Mang Kosim. Sini dulu yuk. Nah, duduk aja di sini. Jualan apa yuk? Jualan gorengan, Bang. Oh, udah habis yuk. Alhamdulillah, sedikit lagi. Nah, agak apa-apa gorengannya habis. Asalkan jangan cinta Mang Kosim sama Ayu habis aja. Mang Kosim mah ada aja. Yuk. Bapak Ayu suka jualan sate ya? Mang Kosim kok tahu sih? Ya lah, soalnya Mbak Ayu suka musik-musik hati Mang Kosim. Ngadon ulin didieuleun mantuan awi. Mak, kasihan kupingnya copot. Ayo, ya Allah. Pas itu atuh jeung era Gusti. Aduh. Lucu nya Ricky kana ceuli. Dari mana yang ngadon ngerian awewe? Lain bantuan ngalah awi dengan antena. Kan awewe Kosim teh ngajang ada kita si Ayu kalau menang jodoh.
kayak ngobrol heureuy geus dijiwa ku heuceu era tuh dibahareupeun si Ayu Ai mah kalian curhat lain ngalawi jangan antena malah teh. lah si Nur ngomong heuceu ketabrak motor ku si Pace geuningan jag-jag kieu Entah nih itu meuli martabak. Oke lah meuli martabak mah benerkeun heula TV. lain heuceu katabrak ku si Pace cenah Alah kita sifat meuli martabak. Itu meuli martabak mah. Ye, apa tuh? Pace. Tadi ge itu ngadon ditabrak ku motor ke si Pace. Manehna ngadon kabur kan ketemu jawab. berarti benar si Nur teh atuh ngomong teh heuceu katabrak ku si Pace Kalah kita si Nur deui. Kudu dipake ngadepo. Apa meureun si Nur tukang ngadepo? Nempo duit saeutik ngadepo. nyakeun heuceu mau balik ke aya nama balik ka imah dan kosim nu ngalaawina bari sakalian yang dicangkarkeun Pace uang piteskeun da budak sakalian Oh, bener. Jeung si Pace ngalawi. Atunya nya nang balik ke heuceu mah goblok si Pace kita korek kitu lanjut aing piteskeun itu ku aing cangkarkeun Pace teh Cim, kemana? si TRT guguran wae ngarieun di eta maneh sorangan ka mana si Ansip Tadi si Ansip tugas biasa. oh kertugas si desa Ay kemana gini? yang si Pace aingnya Oh, nah ini si Pace. geus tong loba ngomong enon-enon ngilu jeung urang enon mah Ya juga tuh. ya hari cekak ka nyieun yang wae men. Cek rek ka mana? Hah? Rek ka mana? Kan ku kosim teh bisa balik. Tarik teuing mah teh kosim ngomong teh. Sore, mana itu teh bukan meuli martabak, kumaha teh gitu. Lain kita meuli martabak, ece balik. Dengan si Pace. Oh, atuh. Atuh naon rek ka mana? Arek ka mana? Meuli martabak dia. Ngobrolkeun naon euy? Ngobrolkeun urang euy. Euy, apa sih euy jago situasi. Yen manehna katabrak. Anu kudu lompat ka mana ieu euy? Eta kan eta. Ece mah cicing di dieu, ulah ka mana-mana. Oh, Kalah nih ulah meuli martabak cicing di dieu. Sia geura RT ngomongan. Cicing, oh. Cicing dia lah kemana mana? Cicing di dia. mun atuh men. Siap, milu jeung mana mah. Tunggu keciliun aing ikut di dieu. Cim. Naon si RT? Cara si Pace seurik. Gimana?
Apa buku kurai sore nunggu cerita di tengah gagak? Nanya kalau cit aing mau ngadengin. Tuh, jangkar kehel gini kan. Turun siapa bal? Wah, banget tuh, Bang. Turun, turun. Sok kuat turun siya. Kuat. Aduh. Ya, Ece mau balik. Mau benar, harus balik Ece mah. Lempang HP kok. Omong ke rumah nih. Balik. Oh, balik. Balik. Mang, ampun, Mang. Ampun. Hete. Kemed, neangan tali. Jeung Awi, saya. Cem. Kumakeun, Mang, ampun, Mang. Mas tadi kumakeun, sia tuh nanangunan make numprukeun lancet aing. Kumaha aja, Mang. Mang tadi mah aja teh aja. Geus saya, Med. Nah, saya Bukan bajuna. siapa ya? Cing. Buka. Ampun, RT. Buka cicing. Kalian yang bajuna kemen. Aduh. Aduh. Cing. Eta kacamata na si teh. Ah. Oh, aduh, kalian kemen. Kap. Yuk, jangan diuk. Ampun, RT. Aduh. Sok kalian, kalian orang kalian. Jiji we atuh. Aduh, ampun, itu mah ieu PT. Eta kokona kalinya kan kalian sekalian kemen. Aduh, Ya anak. makeun ieu. Aduh. Ampun, PT. Bawa tin gitu. Tuh. Ampun ieu kumakeun. Tuh. Aduh. Bawa men. Angkat men. Iya. Halo, kaitu baliknya mana? Tulung. Ampun, Mang. Ngomong wae sia teh, ampunan. Ampun, Mang. Oh, turun kemen. Balang tinggalnya sok. Oh, turun kemen. Tolong. Cing siap. Oh, kemen. Dua. Wah, siapa cewek? Oh, siap. Oh, kalinya dua anak itu mantai. Pacai, udang. Udang. Teh, buka ulah cokor teh. Nya. Langsung iya buka. Nya. Apa sedih aduh. Buka teh, kayak buruhan teh. Aduh. Bukan teh. Itu gelap, pacai. Gelap boy kena letak. Itu udang. Kayak buruhan. Wah, Mana burunya kebat? aduh. Yo, kunang kerang dulu sana. Mana? Yo. Eta. Goblok sesi pacai. Curang goblok siap. Wah. Oh, siapa kabar? Apa sedih? Waktu di kamera.